Nah, kakara kadenge gitu. Mangga teh lain sing tadi sing kenceng. Aina kabeh mana ieu? Geuningan. Ari manggil sing kenceng. Tuh loba penonton ngadengin. Saha nu dipanggilna? Pan tadi teh geus manggil konten. Mang Medi. Lamun tukang YouTube disebut YouTuber. Lamun tukang nge-vlog disebut vlogger. Lamun tukang kontainer disarukeun nyepotak. Ayo nuhun bagi Kak. Dia pasti sa kontainer ieu Ya. Pokoknya urang prungkeun budak konten. Siap. Sok ieu mah ubar tunu. Kela. Cenah kudu rapi banyak Atuh oh iya. Bener urang cakep. Tuh. Kumaha ieu teh? Kan licik tuh dibongkar tuh. Tuh kudu rapi. Aneh. Aing. Yo, Gitu kan heula. lu satu tong ngomong we bagian urang. Oh bagian itunya. Aduh konten aja ya mah. Sok mangga tim kontainer. Ya. Konten komedi. Sok. Selamat malam, kira senang aja dibuka. Betul jadi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi. Simkuring wengi ieu bade nepangkeun di tim kreator konten komedi barudak Sinangbarang. Aya anu pernah nonton di TikTok, di YouTube, di barudak SBR aya? Oh, ternyata aya. Belah ditu aya nu apal? Aya. Yuk, orang waukeun, orang wanokeun, orang pangikeun. Tim konten kreator anu pangheubeulna, anu pangheulana, moal mupohokeun jasa anu mimiti. Kang Aloy. Ya, kita dengan gaya khasnya Mang Aloy. Hormat. Ya. Aya nu rek diucapkeun ka hareup. Kopi, dasar Mang Aloy mah tukang kopi. Guys, lain tadi teh ulin ngarep ka dieu we ka kamera ka hareup. Urang kan biasa ngahareupan kamera. Nah, jadi nukangan kamera. Keun. Tadi teh mun teu salah loba kabina aya 8. Aya di tukang aya keneh. Aya. Yuk, urang panggil bagian ngariweuh di konten kreator. Silakan. Nah. Ya inilah tim ngariweuh. Tuh, jakil dah kita ke ibu-ibu oke. Ya, sok mendengar intinya. Aya kene Mang Aloy. Aya kene. Aya keun. Urang doang deui. Urang panggil hiji pasangan anu layak ibarat gula jeung peutna. Saha ieu? Yuk, sahareup. Endela. Pasangan oh gede amat. Tuh, gaya khasna. Allah. Hop. Hop. Ayo. Salam hormat ya. Aja. 2, 3, 4. Kabehna aya baraha? Aya 8. Yuk orang panggil hiji ikon anu penting lamun cara cek pemeran teh mah pemeran utama. Nyai Kang Ujut. Wayoi. Yuk. Hop. Nah. Mangga nyai ka payung. Ya. Sana boleh biar suram. Let's freestyle ya. Wayoi. Bim. Ada cara. Hiji 2 3 4 mahi. Urang tampil di dia, selain ngenakeun inilah para tim kreator kami, grup
konten kreator barudak SBR lumayan lebet sing sahoy nu bagi milu gabung dina konten kreator yuk orang gabung orang ramekeun di dunia konten kreator sangkan bisa bebarengan. Dina orang di dia dina Agustusan dia anu kabaraha ka 70 salapan. Orang ucapkan salam kemerdekaan. Hiji, dua, tilu. Merdeka. Halus. Karena orang kenalkan anu kahiji Kang Aloy. Kang Aloy. Anu kadua ieu pasangan tukang ngaririweuh. Tukang gibah. Potong leng wae. Ai di konten kreator bagian ngagibah. Ngagibah keun teu naon tapi di dunia nyata ulah jadi tukang ngagibah. Iya anu katilu bagian naon? Tukang kredit. Tah, ieu istrina pasanganna tukang dikredit. Panggil. Anu ka dieu tah, ieu mah ikon utama. Kenalkeun ieu teh saha? Nyai jeuna Allah. Utang cakalang deui sirik urang. Saha didinya? Abdi Ujot. Hiji dua tilu geus kabeh pokona mah dikenalkeun. Kabeh berarti geus mahi dikenalkeun.